Ieu degikeun je kalakuan babaturan aing we nya. Kan kamari teh manehna teh meuli mobil anyar, mobil listrik heuh. Aing teh dek ulin gitu, dek ulin lah, dek ulin nya, geus cek aing mah kanu motor gitu, ji geus kanu motor atuh ji cek aing teh kalebar-lebar eta na teh, lain bensin da, listriknya geus we macet cek urang teh kanu mobil mah geus we kanu motor we ngarah babari. Urang teh limaan edek dahar. Geus we cenah teu kudu geus we make mobil urang sakalian bari test drive cenah kitu. Nya geus atuh ji cek urang teh urang ge bari hayang nyobaan cek aing teh naik mobil listrik kumaha cenah cek babaturan urang nu lainna teh hayu atuh nya geus atuh lah motor tuna we di imah maneh nya geus tuna. Tah singkat cerita urang teh init. Init ke tempat dahar. Kan si Haji mah ego nanti gitunya pokoknya mah mumul mumul mode ku batur direndahkeun teh atau dikumahakeun da mangrasa aing haji gitu nya. Eta mah nya singkat cerita datang ke tempat makan teh gitu ka parkiran. Aing teh talurun nya. Aing teh talurun. Waduh. Manehna teh parkiran da manehna keukeuh hayang nu mawa wae gitu mobilna teh manehna teh markirkeun. Eta teu kira-kira tukang parkir ngomong naon. Mang cenah. Mang eta parkirna tong di dinya. Anjing. Si Haji nu tadina eudeuh ngarektir dahar ka aing nya jeung babaturan teu jadi anjing cabut anjing. Nyeri hate disebut emang. Disangkana supir.